Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geningannya dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang para wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanaraskeun hanca nu katuna dina pedaran dongeng anu judulna Nyimas Talaga Uning bagian anu kagenepnya karya Kang Rompis teh anu manis Yepi Cahyadi asli namanya. Si cengos. Kumaha salajengna ieu lalakon Nyimas Talaga Uning teh ulah ka mana-mana tetap manco di channel YouTube na Dongeng Sunda Mang Ian. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna ugi nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka para wargi sadayananya dongeng wengi mepende anu hese sare dea geuningannya. Oke ulah hilap di like di komen pokoknya mah komen tentang pendapat carita iya kumaha gitu nya dongeng-dongeng anu dipedar kumaha gitu ibaratnya mah urang lalajo sinetron we kumaha. Ulah hilap di share nya link-link ajakan dulur baraya tatangga sahawainya rerencangan subscribe gitu dong YouTube Dongeng Sunda Mang Ian. Oke ulah di skip iklanannya da bager di mana henteu ngeskip sami sareng nyawer teh gitu nya nabung raos disambungkeun kana speaker aktif ngageleger pala wargi sadayana. Oge anu hoyong ngapresiasi kana pedaran dongeng Sunda simkuring tiasa tah nyawer kana nomor dana atawa rekening sawara we 2000 nya tong ageng-ageng etang-etang parkir wewes kitu nya. Kumaha atuh salajengna ieu lalakon Nyimas Talaga Uning ulah ka mana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Kadala kagenep Nyimas Talaga Uning teh. Kamu ka jujol ka salapan itu kumaha? Nyimas Talaga Uning teh kagenep. Supados teu nyangkulong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Nyimas Talaga Uning bagian anu kagenep. Mangah kaparayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun prung ngan teu lila pok bae ngawakca. Ngaran kula mah Suhanda, kidarta mah keur indit kanu jauh. Ceuk eta lalaki anu boga ngaran Suhanda. Sukma jeung sigaling silih reret. Tong percaya Kang, kidarta keur aya di jero imahna. Bejakeun bae utusan Prabu Anom Lodra. Kitu ceuk Nyimas Talaga Uning mere beja lamun kidarta teh aya di imah. Ampuraki kuring moal bisa dibohongan. Bejakeun ka kidarta kuring utusan Prabu Anom Lodra.
Cek Sukma nyaritana tatag. Aki Suhanda kaciri kaget teu kanyahoan di titadina gigireun Aki Suhanda geus aya tangtungan hiji sepuh anu umurna leuwih kolot ti Aki Suhanda. Saha nu ngaku utusan Prabu Anom Lodra teh? Ceuk eta sepuh nu tayalian Kidarta. Kuringki temal Sukma, Kidarta rutret kaluhur kahandap ka Sukma ngarasa cangcaya. Naon buktina? Ngan sakilat Nyimas Talaga Wuning mawa awak Sukma ka Jomantara. Blesat awak Sukma ngapung aya kana 10 meterna, telila turun deui. Aki Suhanda nepi ka molotot, kitu deui si Galing sarua deui bunceli ngan Kidarta anu tetep ayem teh. Yap ka jero ujang. Ceuk Kidarta geus yakin ayeuna mah lamun Sukma teh bener-bener utusan bate. Ceuk Kidarta geus yakin ayeuna mah lamun Sukma teh bener-bener utusan Prabu Anom Lodra. Sukma jeung si Galing arasup ka jero imah. Sok kadinya darariu, hampura ukur sakieu buktina. Ceuk Kidarta miheulaan diuk dina samak. Sukma jeung si Galing gugek dariuk. Hampura lamun Ki Suhanda ngabohong ka anjeun. Kusabab kayaan kula teh kacidariweuna ieu teh. Loba jalma nu hayang panggih jeung kula. Ceuk Kidarta deui ngeceskeun sababna Ki Suhanda nyebutkeun dirina keur taya di dinya. Teu sawios Ki, abdi ge tiasa ngamaklum. Temal Sukma rengku. Kula moal carita panjang lebar. Teu kudu ngaguar lalakon kula jeung Prabu Anom Lodra. Lantaran anjeun ge geus tangtu apal. Sok komo di dieu ge aya tatamu ti nagara Girimanu. Kitu ceuk Kidarta, manehna apaleun lamun di dinya teh aya Nyimas Talaga Wuning. Kidarta eureun heula nyaritana, telila pok bae ngawakca. Ulah teh memang geus udar subahya tina janji ka Prabu Anom Lodra. Tapi lain haruti ngahaja atawa boga maksud sejen. Ulah teh boga pancen anu kawilang penting amanat guru mangsa baheula. Tah, ku hal eta pisan kula teh teu bisa mulangkeun gagaman rahyang kala ka Prabu Anom Lodra. Sabab tadi teh waktu kula teh dipake keur nohonan pancen nu jadi guru. Mugi anga maklum sarta ngahampura ka kula nu teu bisa tigin kana janji. Kitu pok-pokanana Kidarta ngeceskeun kayaan dirina. Kahartos Ki, aranjeunna tangtos ngahartos kana kayaan Aki. Aya alesan wireh teu tiasa nyubadanan kana janji. Syukur Aki bunga ngadengena. Tah, ayeuna Aki rek mikeun deui gagaman rahyang kala ka Prabu Anom Lodra, tapi ngaliwatan diri anjeun. Kidarta meureumkeun panona, biwir ngunyem 4 kalimah pamake. Sok buka dampaleungeun teh. Ceuk Ki Badra kaciri dina dampaleungeunna aya nu hurung ngagebur hejo sagede siki pedes. Sukma muka dampaleungeunna beh katuhu, Kidarta gentak nungkup leungeun Sukma. Barasat aya cahaya hejo anu asup kana awak Sukma, kaciri awak Sukma ngageleter kawas lilinieun. Les, cahaya hejo teh ngaleungit.
Kesang renung tina tarang Sukma sabab karasa panas ngaheab kana awakna. Berkah gagaman rahyang kalagus aya di diri anjeun. Nguji kula mah kana wosen anjeun. Lantaran kajalma biasa mah matak tutung ieu teh. Ceuk Kidarta bari imut. Nuhun Ki, atur nuhun. Sukma bisa kuat soteh dibendeng ku Nyimas Talaga Uning ku pangawasana. Hiji waktu mah omat kudu kadieu deui. Kula teh butuh kunonoman nu linung kawas anjeun. Kula boga padepokan naga putih nu geus nanjeur ti baheula. Unyuk sumangga, sanes waktos abdi ngabujengan ka dieu Ki. Oh, bral geura mulang deui. Lain kula ngajurung laku ieu teh, tapi kula keur boga pance nu tacan rengse. Pada salamet, bral didoakeun. Mangga Ki, kahartos ku abdi. Abdi duaan seja permios bae. Sukma jeung si Galing carengkat terus sasalaman ka Kidarta jeung ka Ki Suhanda. Sukma jeung si Galing ari nitimah Kidarta leumpang ngagaredig ngajugjug ka Mandragiri. Wayahna Kang, kula moal bisa mawa ku jalan gancang. Sabab rahyang kalak keur bebenah dina wujud nu anyar. Kitu ceuk Nyimas Talaga Uning mere iber ka Sukma. Sukma ukur unggeu. Sadatangna ka Mandragiri, Sukma jeung si Galing neangan tempat keureureut. Awak Sukma teu boleh juuh ku Kesang, sabab awakna ngaheab panas kawas direrab. Dina poe isukna, Sukma jeung si Galing geus arinit ninggalkeun Mandragiri. Awak Sukma teu panas teuing kawas kamari ukur karasa ngelekeb. Dina wanci pecat sawed, Sukma jeung si Galing keur nyorang jalan tegalan, jalan tengah antara Mandragiri jeung Tangkil Girang. Sukma leumpangna ngagaredig sabab hawar-hawar kadenge sora jalma bating corowo. Cingkang dedengikeun tah kawas aya jalma pating gorowo geuningan. Si Galing ngadedengikeun teu sirikna ceulina direbingkeun. Nya Jang, buah jalma keur moro begu meureunang. Tembal si Galing ngira-ngira. Awahing ku panasaran, Sukma ngadeuketan ka lebah datangna sora. Mingkin deukeut mingkin atra kadenge sora jalma bating corowok, sakapeung kadenge sora pakarang anu tong terang di aradu. Basa anjaug ka jalan gede, beuki jelas we yen di dinya teh aya nu kerago tarung. Ditingali tina baju anu keur dipakena mah anu keur tarung teh para pangawal kagubenduran jeung sabubuhan jalma anu marake baju hideung sarta ditaregos. Para pangawal ka ciri kadese sawareh geus aya anu ngajoprak taratu. Nu make baraju hideung gerakanana teh kacidak gesitna geus mimiti ngadeuketan ka lebah kareta kuda. Para pangawal terus bae unur-unuran miceunan serangan musuhna. Jung bantuan Kang, ngan kula mah moal babantu. Ceuk Nyimas Talaga Uning, lung awak Sukma teh dialungkeun ka nu keur tarung. Awak Sukma hiber ngalayang kawas manu. Kitu soteh Nyimas Talaga Uning boga payakinan lamun gagaman rahyang kala teh geus ngahiji jeung Sukma. Sok sanajan can sampurna pisan. Celek kana lemah,
Sukma reuaseun untung keneh bisa ngadalikeun awakna teu terus ditotog. Anu kerago tarung teh ngadadak eureun ngarasa kaget aya jelema hiber ka palebah maranehanana. Saha anjeun? Cek salah saurang pangawal nu nangtung tepati jauh ti Sukma. Teu kudu nyaho, kuring arek tumanya ka Andika. Naon anu sabenerna keur kajadian? Temal Sukma malik tumanya. Kuring sabatur-batur keur ngawal juragan gubernur ieu teh, tapi karek nepi ka lebah dia dipegat ku para begal. Kitu ceuk anu ngawal ngabejakeun kajadian anu sabenerna. Sukma ukur ungut-ungutan kahartieun ku manehna. Saha si lain montong ikut campur sia, bisi modar deuleun. Ceuk salah saurang begal bari ngamang-ngamang bedog. Eta begal teh ngaranna Rompis alias Yepi Cahyadi. Ayeuna jadi urusan dewek, sabab si lain nyieun pola anu teu bener. Temal Sukma teu gimir. Setan alas ya, sosoro konyor sugan. Cek begal anu ngaranna Rompis. Hei, batur-batur, cacak dah eta mangkuluk teh. Jeleng-jeleng. 5 urang begal laluncatan, seak meh bareng ngambatkeun bedog narek nyacag awak Sukma. Sukma boro-boro bisa ngejat kusabab can kaburu sayaga nada serangan lawan. Siet beut pelenterang 5 bedog teh puplek nyacag awak Sukma. Nu ningali pating puringis geus teu gue awak Sukma teh rajet ku bedog begal. Awak Sukma teu bocel samalah bedog rapu parotong ngariperahna. 5 begal carolohok asa teu percaya kana paningalina. Pon kitu deui para pangawal kagubernuran ukur ngembang kadu. Urang ajar, goblok pangabisa si lain teh ha. Yo, pikeun dewek si Rompis saeutik moal ngejat deuleun. Rasakeun pangawasa dewek. Gegedug begal anu ngaran Rompis alias Yepi Cahyadi teh gentak nyabut keris pusakana sabab apal musuhna boga ilmu kawedukan. Jung tina gerakan anu kacida gancangna, gegedug begal luncat ka hareupeun Sukma terus narajang make keris pusaka andelanana. Keris nyuruwuk rek ngalati koro Sukma. Sukma teu ngagiwar, samangsa congo keris geus deukeut teh kap ditewak ku leungeun katuhna teu sirikna dirangeum atuh. Bletak, keris potong jadi 2. Memeh sadar kana kaayaan, leungeun kenca Sukma teh ngababuk tak-tak gegedug begal. Hiu cidak, wah! Gegedug begal ngoceak saterusna ngagubrag, awakna tutung lir kaduru, kerejet, kerejet. Eta gegedug begal nu ngaranna Rompis teh ngaleupaskeun nyawa. Balad anu sejena ukur hargeun ningali gegedugna geus perlaya teh. Sukma ge ngajenghok teu nyangka lamun tenggelanana teh matak mateni. Rahyang kala geus ngahiji jeung awak Sukma geus tangtu sagala kasaktena nyurup kana awakna. Kabeh anu nyaraksian ukur carolohok teu nyana aya nonoman anu linuhung boga pangabisa anu luhur. Sukma sadar kana dirina pok bae kedalisan sorana bedas jeung tatag. Lamun hayang salamet geura sarah bongkokan, lamun ngalawan atawa kabur bakal paeh, ceuk Sukma ka para balad begal. Para pangawal kagubernuran asa kaingetan ku omongan Sukma gentak bae ningker ka para balad begal. Tapi balad-balad begal geus taya kawani pikeun tarung sabab gegedugna anu dianggapna boga kasakten luhung ge geus perlaya jadi bugang. Para begal ngalungkeun bedogna seja sumrah ka para pangawal. Tina jero kareta kuda aya nu kaluar, kitu deui tina kareta kuda sejena kalaluar.
terus baik nyamperkeun ka Sukma. Ari pangheulana nu nyamperkeun tayalian eta teh juragan Gubernur Mandragiri nyaeta Raden Satria. Nuhun kisilah, geus haat nulungan kula. Ruas kareudeuhnakeun ieu teh. Ngaran kula Satria salaku Gubernur Mandragiri. Saur Raden Satria nyolongkrong ngajak sasalaman. Sami-sami juragan, kalatesan bae jisim abdi nuju ngalangkung kalebah dieu sun. Walon Sukma rengku. Dua jalma deui pating solongkrong ngajak sasalaman ka Sukma, nyaeta Raden Lasmana salaku Bupati Balerang sarta Raden Kusuma salaku Bupati Walatra. Sarua duanana nganuhunkeun ka Sukma. Keke, natas di mana anjeun teh? Jeung saha ngaran anjeun? Saur Raden Satria deui tumaros. Wastamah pun Sukma, kalaresan abdi teh neme wangsul tilmur warangas nepangan kasepuhan wastana Kidarta. Kidarta? Keke. Barli, ka dieu sakedeung. Saur Raden Satria ngagentraan salah saurang pangawalna. Pangawal anu ngaranna Barli teh gentak nyamperkeun. Aya pikir saha naon juragan? Tah ieu teh Jang Sukma. Kukula ditalikeunaan dirina. Jang Sukma ngajentrekeun ka kula tas mulang tilmur warangas nepungan Kidarta. Kapan geus heubeulna keranan aya kana tauna Kidarta teh teu bisa ditepungan ku sasaha. Anjeun salaku muridna bisa ngajelaskeun ka kula. Kitu saur Raden Satria hoyong gaduh waleran anu jentre. Tapi anu ngajawab teh Sukma. Leres pisan juragan, Kidarta moal tiasa ditepangan ku sasaha, kumargi aya pancen anu kalintang pentingna. Dupi abdi tiasa nepangan anjeunna margi tos paheut dianggalna sareng cunduk kana mangsana. Wireh abdi sareng anjeunna kedah patepang. Tah kitu panginten juragan. Oh, nya kaharti ari kitu mah. Sabab kula teh kacida butuhna ku tanaga Kidarta. Lantaran geus mahabu para begal, geus kasaksen pan ku Jang Sukma ge tadi. Untung kene aya Jang Sukma nu haat nulungan. Saur Raden Satria, salami ieu anjeunna teh ngarep-ngarep ka Kidarta anu lawas taya nepungan. Ari Barli geus boga payakinan lamun Sukma teh lain jalma sambarangan, sabab ukur Sukma anu bisa nepungan guruna. Hampir sakabeh pangawal kagubernuran teh para muridna Kidarta. Hatur nuhun Den, tos nulungan emang sapara kanca, utamina mah para pangagung anu kaancam balai. Upami kitu mah aden teh sakocoran elmuna sareng pun guru. Sakali deui hatur nuhun aden. Ceuk Barli kacida rengkuhna. Keun bae mang silih tulungan mapan geus jadi kawajiban papada jalma. Sukma, ayeuna anjeun arek terus ka mana? Bisi butuh tutumpakan mah kukula pasti dibere. Saur Raden Satria nawisan tutumpakan kanggo Sukma. Teu kedah juragan, abdi bade badarat bae, abdi bade teras mulih ke Pasir Gede. Oh, jadi imah anjeun teh di Kademangan Pasir Gede. Lembur matuh mah di Cisaga sun, ke Pasir Gede mah nepangan Raden Sambas. Jadi anjeun pagawe Raden Sambas atawa dulurna? Pokna Raden Satria talete nakeranan. Saleresna abdi picarogeun Den Purbaya sun. Satuju pisan atuh ari kitu mah. Kula bungah ngadengena. Keke. Kula rek nepungan Raden Sambas ke Pasir Gede. Usabab kula kacida butuhna ku tanaga anjeun. Hatur nuhun, mangga bae bujengan ka ditu. Keur kitu aya nu kadinya tayalian si Galing anu tita tadi ngalentuk nyumput di Nubala, si Galing sasalaman ka Balarea, ku Sukma dibejakeun yen eta teh sobatna. Nyimas talaga wening ukur imut ngaglenyu ngadenge sakabeh cacaritaan Sukma sareng Raden Satria. Manehna geus yakin ayeuna mah lamun gagaman rahyang kala teh geus ngahiji jeung Sukma, hartina teu hariwang leungit atawa ngencar.
Sanes kirang sono itu juragan, abdi duaan bade teras wangsul. Cek Sukma terus bae amitan ka Raden Satria. Keheula ieu duit keur bekel anjeun di jalan. Raden Satria ngodok pesakna song masikeun artos ka Sukma. Sukma ukur gideg. Ih, tabe pun sanes nampik pangasih teh juragan. Kanggo bekel mah abdi gaduh keneh. Raden Satria teu bisa maksa, manahna banget kataji ku kahadean Sukma. Kula ngarti, keun isuk jaganing geto, kula nepungan Raden Sambas ke Pasir Gede. Unjuk sumangga juragan, abdi bade sejak permios bae sun. Sukma jeung si Galing sasalaman kanu araya di dinya. Nyimas Talaga Wuning niupkeun sirep ka Sukma jeung ka si Galing ku sababerek dibawa ku pangawasana. Leng sirah Sukma jeung si Galing ka rasa lieur, les teu inget ngan sakicep Sukma jeung si Galing geus taya di dinya. Ari Raden Satria emut kana hiji perkara nu bade ditaroskeun ka Sukma, mapahna ngaraneg teras malika pengker bari ngagentraan. Kela dagoan Sukma. Tapi jinisna tos taya di dinya. Raden Satria sareng nu sanesna ukur molohok gigisi kana socana. Lasmana, kamana jang Sukma teh? Duh, abdi teu ningal sun, mendingan sajorelat di. Aduh, geus ngaleungitnya. Wal Raden Lasmana socana rurat reret. Rupina mah tos angkat ngagunakeun elmuna juragan. Tadi ge ditawisan ku dapan alimun gening. Saur Raden Kusuma ngiring cumarios. Be, nyaan kacida aheng na eta elmuna. Cacakan ngura keneh. Tapi kula bunga. Boga andelan deui samangsa Kidarta teu bisa ditepungan. Sokomo calon minantuna Raden Sambas. Kula moal hese neanganana. Saur Raden Satria kalintang bingahna. Aranjeuna marapah deui lajeng narai kana kareta kudana. Ari para balad begal kabeh ge ditalikung ku para pangawalna. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Gambaran boga hodam meureun kitu nya bala wargi. Sagala perkara teh aya nu ngaharewos, aya nu ngabejaan, pajarkeun bisikan cenah. Bisikan tetangga apa ari urang mah. Jeung bisikan mantan. Tai hodam mah kitu ngabejaan sagala perkara teh nya. Tak kudu wawuh jeung hodam teh ngan pedahan nu ninggalina jeung nu bisa ngobrol iwal urang sorangan. Mata kadang-kadang nu boga hodam mah siga nu gelok ngomong sorangan. Meureun eta ge meureun kitu da abdi mah ceuk dongeng nya. Ya luar biasa ieu gagaman tuncang salawe. Amun cek dunia ilmu hikmah mahnya aya geuningan mun urang hayang aya bisikan teh kan gitu. Jampena teh kamsin masin aksin samlahin ajib ya jawasan wa adhirni ala doma irinas. Teh mun ngaran-ngaran hodam beunanya kamsin, hodam kamsin, masin, aksin, samlahin. Gitu. Eta teh ngaran-ngaran hodam pembisikna beuneu. Ajib ya jawasan. Jawab ku anjeun he bangsa hodam pembisik gitu. Wa adhirni ala doma irinas karena rahasia mang pirang-pirang hati manusia gitu. Nah, itu aja jawab gua anjeun he hodam jawasan hodam pembisik karena rahasia mang pirang-pirang hati jelema. Itu kararitu itu udah aya nu ngaharewos eta. Heh, Camentring, heh Tuti, eta tamu teh erek uubar ka anjeun
manehna teh boga panyakit burut, budug, bisul, hapur. Tah cek cetuti teh atau cetetinya nu boga hodam pembisik gitu. Rek anjeun ka dieu teh rek ngubaran budug burut. Nah geningan terang. Sakti dianggap sakti we padahal mah euceuk kita dah. Cek bisikan. Teh hodamna ceteti mah deui bah dadang. Eta sakitu palawargi nu tiasa kapihatur ke di mah heureuy we heureuy nya. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna dihanjuang siang urang teuneun dihaneulem sieum baranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.